Bahkan gara-gara jalma kuat kurang iman ya. Gara-gara coplok akidah terkadang loba jalma anu naon anu kaditu kadieu bakat kuliah nya komo ayeuna naon ini ka jalma nu pinter kumahanya usaha teh tani timbul daki dagang timbul hutang ete semprek rincak semprek rosak kebun tidak belum lahu mudah dina suhunan ketika antara aja usaha di darat, di soledad, usaha di cai, di jembur, bungkus, hayam, kucekak minum lauk, kebanjiran, datang loba nagih cukup sudah penderitaan. Urang mah ka Allah dina sesi Rajab, mudah-mudahan sing barokah. Amin. Nu kadua waghfir lana dzunubana nu rek dibahas teh nyaeta muga Gusti dina sesi Rajab ieu sing tiasa ngahampura ka urang sadaya. Nu katilu mudah-mudahan urang didugikeun kana sasi Ramadan. Jadi tilu anu bakal dibahas. Nu kahiji Allahumma nur Gusti barik muga ngaberkahan Gusti lana ka abdi sadaya fi Rajab dina sasi Rajab barokah naon anu urang kedah disuhunkeun dina sasi Rajab nyaeta barokah kuat iman sinareng Islam. Naon margina sabab tanpa iman tanpa Islam loba jalma anu teu peduli kana agama bahkan teu percaya karena di Isra sareng di Mi'rajkeunana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di mimiti Masjidil Haram Mekah ka Masjidil Aqsa Palestina dugikeun ka naik ti langit ka hiji ka langit ka tujuh ka rob mustawan ila sidratil muntaha teu percaya paknya Kanjeng Nabi berangkat di Masjidil Haram an sakitu tapina ka Masjidil Aqsa bari jeung naik ka langit ka rob mustawan ka Sidratul Muntaha ngan saukur sekejap netra ngan saparapat peuting cek akal mah teu kahar dugikeun ka eta tempat bobona Kanjeng Nabi masih keneh haneut Kanjeng Nabi geus mantap loba jalma anu teu percaya gara-gara naon tah keimananna kurang begituna urang ngadua ka Allah mudah-mudahan barokahna ieu barokah Rajab teh sing kuat iman sinareng Islam. Amin. padahal lamun dijelaskeun anu berewe mah Kanjeng Nabi teh berangkat teh lain berangkat nyalira tapi diberangkatkeun usaha ku Allah Subhanahu wa taala. Contoh nama urang dieu urang dumusili idit ka Jakarta. Isuk-isuk jam 7 tapi ka ditu ka Jakarta kira-kira jam 12. Jam 12 zuhur lanya atau jam 1 daya macet. Ari di dumusili memeh berangkat aya sirum nempel kana naon tiung Tumilaan biasana. nempel kana tiung sirum geus di ditu di Jakarta eta sirum urang domisili turun pamrok jeung sirum urang Jakarta cek urang Jakarta kamu dari mana baru ketemu dari mana kamu saya nggak tahu orang baru ya ayo cek sirum ke sana mau apa kapan di sana berangkat jam 7 nah orang Jakarta sirum orang Jakarta kepercayaun kasirum orang domisili banyak di Garut ya jam 7 jam 12 geus tepi ka Jakarta cek sirum teu ka hati naon sababna lamun leumpang eta sirum
dumu silih kakak mentas naon oke tak jalan eta geus katingkah geus bae percaya padahal eta sileum urang dumu silih milu ka ibu-ibu di dieu milu kana tiung ibu eta Kangjeng Nabi ayeuna berangkat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lain berangkat ngalira tapi berangkatkeun kan numpakna ge tunggang buruk ai buruk teh barkun kilat jadi lempang lagi kilat bahkan dina kitab bae nama mah dijelaskeun bahwa buruk teh di mana-mana nyorang gunung tah si naon teh si sampean teh eta teh naon jadi mondokan ieu nama jangan tukangna lamun nurun gunung mondokan tukang muharap panjangan jadi angker mantap pantes Kanjeng Nabi sekejap nempel jadi kuakale ka hati namun kitu mah kalau bajar mah anu percaya dugi ka Abu Jahal mah bikin ka kieu nyari tabakan kitu percaya mamat cek angkat suku maneh saya diangkat hiji deui suku mana tuh sabelah kan diangkat nu sabelah itu diangkat teh mah teu labrak kurenan cek Abu Jahal banyak ini di langit tadi itu ente memang itu dengan budak ternyata bakat kunaon bakat kudu percaya ka Abu Jahal bikin tes kitu percaya padahal nyanyi ada kan Nabi geus harbi cami jami ari pas sampean diangkat sabeula kudu diangkat dari sabeula itu kumaha tuh dalih manu eta padahal dina waktu Isra Mi'raj mah Allah anu ngaberangkateun mantap mudah-mudahan urang sing dikuatkeun iman sing dalam Islam bahkan gara-gara jalma kuat kurang iman ya. Gara-gara coplok akidah terkadang loba jalma anu naon anu kaditu kadieu bakat kuliah nya komo ayeuna naon ini ka jalma nu pinter kumahanya usaha teh tani timbul daki dagang timbul hutang ete semplek lincak semplak rosak kebut tidak belahu mudah dina suhunan ketika antara aja usaha di darat di soledad usaha di cai dijemur bungkus ayam ku cekak ilmu laut kebanjiran datang lawan nagih cukup sudah penderitaanmu datang ka nu pinter kumaha teh supaya sukses ari cek nu pinter teh dihansarua ka balinger oh salah pantok pinahkeun lawang teh ka kaler gerak ulah ka kitu keur mah teu boga duit pinahkeun lawang pantok atuh disuit wae gara-gara kurang kaimanan terkadang percaya bahas sok jampena ta pindahkeun pantok sok jampena kan kade kudu naon siapkeun ya 7 rupa menyan 7 rupa rujak 7 rupa saya segala rupa 7 rupa menyan putih menyan hijau menyan naon air rujak lombok rujak gedang rujak kelapa rujak lemo kopi pahit, kopi manis, kopi ginseng, kopi luwak, kopi ABC. Siapkeun ta 7 rupa sok dina naon dina ieu. Kumaha cik bakal dua anak kumaha? Da bakal kieu moal. Subhanallah walhamdulillah gitu mah. Baik gitu. Kumaha japena? Wis kasamau sang batara nagasaki. Wis. Bah nu ngageugeuh di tangkal kai monyet. Bah nu ngageugeuh di hulu cai keuyeuk. Tiling timpang, babasia beuki numpang. Gara-gara naon terkadang nya.
goyolan di mana susah, di mana bingung kagarayaman. Kalau di tempat di kuburan geuning kayak batu di naon. Gara-gara naon? Lemah tauhid, lemah akidah, kurang iman. Padahal lamun kurang kuat iman, kurang dibere susah, dibere bingung, debetan anu boga bingung jeung boga susah nyaeta Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sadaya ayeuna dina Rajab ieu sing dibarokahan ku Allah. Amin. Barokah kuat iman sinareng Islam. bahkan gara-gara pergeseran nilai-nilai agama ayeuna loba jelema teu peduli kana agama. Gara-gara dunia, budak-budak dunia, poho ka akhirat. Contohna mana? Perkawis nikahkeun we. Jadi aya nu gaduh barangkali parawan aya. Sing tahun 2020 hiji. Di mana-mana boga anak parawan tuluy aya nu datang, hiji santri. Santri aya datang lalaki, hiji santri. Make sarung, make koko. Pinter santri teh ngajina. Nu hiji deui mawa naon Fortuner, make jaket kulit, sepatu kulit, celana kulit, serba kulit. Cik nek pilih nu mana? Nek dimilih santri atau milih mawa Fortuner mobil? Santri aja cerita era. Nya ada ibu percaya ibu mah naon? Ibu mah naon seringa ngawadul. Alhamdulillah. Eta. Tungtung nama naon lamun santri naon ulin mah ka imah teh naon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cek bapana teh nya cek indungna torojo di dapur bejakeun ku Allah kitu si nyai teh. Teu cara ari nu mawa mobil jauh kene ge bawa-bawa ieu jadi minantu. Urang ieu buru ka warungan. Keur nyuguhan. Tungtung nama dikawinkeun we ka saha? Ka nu boga mobil. Beres kawin, mobilna aya nu nyokot da meunang nginjeun. Eta teh khatib, haripet ku teuteu. Anas teu kesantrikeun pinter aya nu jadi pas kiai, nya boga pasantren gede. Tah, itu gara-gara nilai-nilai pergeseran agama. Loba jelema anu mamang. Sok, aya hiji nu masantrenkeun aya? Aya. Teu. Teu. Aya. Aya we. Aya we. Kalau mana naon sok jalan ayeuna nama gara-gara naon? Gara-gara terkadang gara-gara dunia lamun teh sakola ambek penting ngaji mah. Bener. Sing ibu sim kuring bade maros. Ibu mending kene ngawaris ilmu, mending kene ngawaris harta. Di pesantren itu berapa kali? Kembali ngaris ilmu atuh eta mah melak lamun. Digemuku sanajan. Buana susuganan. Kembangna meureun. Buahna Alhamdulillah. Sok ngaji. Sekolah penting tapi ngaji naon? Lebih penting. Ulah ieu mah lamun budak pesantren, tuluy teh sakola, engke teu boga usaha dahar naon? Nya dahar kejo. Mah dahar batu. Rek jadi naon maneh? Teu boga ijazah engke teu boga gawe, nya jadi jelema. Mana jadi bayawa? Saya terkadang loba jelema anu mamang. Mudah-mudahan urang sing teu mamangnya deuk agama Quran tah katerangan si mimiti naon? Mimiti dia ciptakeun alam dunia tapi teu sampai kiamat. Angger we kitu bakal bosen-bosen sok. Nya lagu ayu ting-ting masa tahun. Bosen nah, Quran terus. Eta padahal jelas eta tapi terkadang loba jalma anu naon nya. Loba jalma anu terkadang
Hayang we cok ibu lamun kurang kali ibu nyapa. Bangkai ibu nyapa terus. Wih, cik ibu ngarep oleh-oleh atau ngarep ilmu? Tahan ke Mekah we. Yang di Mekah ngarep oleh-oleh, ngarep ilmu nah. Oleh-oleh nah. Oleh ada naon kasiri kata dibere naon teh di kubur itu yang itu dibere nate orang mati padahal naon ilmu mahal teh Nabi Sulaiman we kan orang miliknya tahta wanita harta ilmu milik ilmu bakal naon mantap sok beakeun kebon ka budak teh supaya bisa ngaji